Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi Adri Triadi Rizky Mujahid di kelas 10 MIPA hiji. Ayeuna abdi bade ngadongeng anu judulna Sasakala Situ Panjalu. Wilujeng ngadangeukeun. Kacaturkeun Prabu Boros Ngora, anak kedua Prabu Cakradewata. Ari Prabu Cakradewata teh raja kerajaan Panjalu anu kawentar gagah tur sakti. Tapi teu percaya kana ayana dewa anu mangsa harita jadi kepercayaan balarea. Ngaran Cakra teh ngandung harti nolak kana ayana dewa. Ari ajaran anu diagem ku Cakradewata nyaeta Sunda Wiwitan. Kulantaran teu percaya ka dewa, Cakradewata merentahkeun Prabu Boros Ngora pikeun nyuprih ilmu anu bisa ngajawab kana kaham-ham dirina. Mimitina Prabu Boros Ngora teh neangan ilmu kadugalan, tapi ilmu anu diteulemanana tetela lain anu dipiharep ku Prabu Cakradewata. Antukna Prabu Boros Ngora miang deui ti karajaan. Ngan ayeuna mah Prabu Cakradewata mere syarat Prabu Boros Ngora kudu bawa gayung keur mawacai dina waktuna mulang deui ka karajaan. Tapi eta gayung teh dipolongan nepi ka cek sareatna mah pamohalan bisa dipake mawa cai. Malah tong boro mawa dalah keur nyiuk oge pamohalan aya cai anu bisa kawadahan. Najan eta parentah teh teu asup akal, tapi lantaran parentah raja, Prabu Boros Ngora ngagugu oge. Satengahing lalampahan di hiji tempat anu mayakpak lir sagara kesik, Prabu Boros Ngora tepung jeung hiji jalma anu ngaranna Saidina Ali. Saidina Ali Prabu Boros Ngora bebeja seja neangan guru anu mibanda ilmu luhung. Ngadenge omongan Prabu Boros Ngora, harita keneh Prabu Boros Ngora diajak lelempangan ku Saidina Ali. Basa nepi ka hiji tempat, Saidina Ali nancepkeun itekna tur menta Prabu Boros Ngora pikeun nyabut eta itek. Mimitina Prabu Boros Ngora nyangka eta pamenta jalma anyar, pinanggi teh bakal gampang diteudeunana. Cek pamikirna, naon hesena ukur nyabut iket anu ditancepkeun dina kesik. Ngan barang cek leungeun Prabu Boros Ngora rek nyabut eta itek teu wudu ngarancu ruas. Itek anu dikancepkeun ku Saidina Ali teh hese pisan dicabutna. Najan Prabu Boros Ngora geus usaha satekah polah ngetrukkeun elmuna, itek teh tong boro bisa kacabut oyak oge henteu. Antukna Prabu Boros Ngora taluk. Saidina Ali lempang ngadekeun Prabu Boros Ngora. Bari ngucapkeun basmalah, ukur ku leungeun sabelah teu sakara-sakara itek teh kacabut. Nempo eta kajadian Prabu Boros Ngora ngarah hemeng. Tidinya Prabu Boros Ngora guguru ka Saidina Ali tur kaasup kana ajaran anu diagemna nyaeta agama Islam. Sanggeus mang taun-taun Prabu Boros Ngora mulang deui ka Panjalu, ku Saidina Ali Prabu Boros Ngora dibahanan pedang, jubah bodas jeung itek keur nyumponan pamenta bapana. Prabu Boros Ngora mawa cai Zam-Zam anu dibawa dina gayung anu dibawana teh. Sadatangna di Panjalu, eta cai Zam-Zam teh tuluy dibahekeun di hiji lengkop anu meneloh legok jambu. Aneh, cai anu dibahekeun ku Prabu Boros Ngora teh terus ngocor. Atukna legok jambuna teh robah jadi situ anu ayeuna katelah Situ Panjalu. Sabada Prabu Cakradewata ngawariskeun karajaan, Prabu Boros Ngora ngadengkeun puser karajaan di wewengkon anu ayeuna disebut Nusa Larang atawa Nusa Gede tea. Ngan sababaraha taun ti harita karajaan teh dipasrahkeun ka anakna Prabu Haryang Kuning.
Prabu Borosngora tuluy pindah ke Jampang Manggung pikeun nyebarkan agama Islam. Kasuwina Raja Panjalu zaman Ratu Permata Dewi jeung Prabu Ranggang Gumilang ngawariskeun papagon atawa ajaran anu unina kieu. Pakena gawe rahayu jeung pakena kereta bener. Mangan karena halal, pake karena suci. Ucap lampah sabenere. Lamun eta papagon hirup dicekel pageuh. Sakur sewi Panjalu jeung urang Sunda sakuna hirupna bakal pinanggih jeung kasugeman. Sakitu dongeng ti abdi, mugi-mugi aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.